jelema loba nu nagih ka imah segede pebelna eueuh kemana budak teh nya lah. Ya puasa teh tak supa-supa wae nya teh tadi tukang warung teh kumaha. Celeha, hei ka dieu. Mohon teh. Sanes teteh hungkul gitu. Teh haji ceu. Mohon teh haji, aya naon? Henteu ieu. Di mana tuh? Nama tetes pasar puasa, bapana budak teh nelponan wae. Abis teh kada pulsa tapi teh can lebet. Can lebet. Mohon pulsana. Teu nita budak itu. Budak segede babak kitu marungkad wae budak segede kitu teh. Beak aja mah penyeri hati. Cek, pokoknya nama sing sabar we nya cek. Terus satunya abi mereka konter heula ieu pose teh can lebet teh tadi. Mohon sok cek ka hade. 4 nomor 3 nama. Mohon. Ka nomor selingkuhan. Cek lebetna. Mohon sok cek. Ka hade cek. Nah. Ya. Gedang can anu asak, teh asak atuh keur barar tu duit kieu teh lah. Dok, Kenaon maling tiga cocodot tetanggahan kana gedang. gedang biasa Yang naon? boga duit, Bukan duit. nyem duit atuh. Eueuh, Ngagadekeun sawah, tah gadegeun sawah mah ya. Sabar hektar yeuh? lah lumayan aya 10. Heeh. Erek mah Hah? 150 we heula. Yang naon? Jang meuli materai tak kadinya heula. Kayak transaksi nama di imah babari. Bener teh. Bener. Burit. Burit. Oh, siap. Siapa tuh ini? Yo, 150. Burit urang ka imah. Oke, tadi tuh ka imah. Oh, siap. Siapnya, Dok. Tong pohok gedang. Oke, duit aing bisa ulit si Pedro tipu dewa ku aing. Aing duit sakitu-kituna euy. Moal ditipu si Duslonya euy. Tapi ketang tadi tak ka imah transaksi. Moal beureun dah. Ayan. Rasa aing ya aduh. Udut acan. Pedro kebeneran. Pasti mana, Bro? Ya, satu healing. Buka udut buka. Gua urang ngek menta ka dia. Anjing setelan gaya, udut teu boga. Duit aya duit. Komo duit. Eueuh. Biasa mah papa bisa kok loba. Eueuh, aing eueuh duit. Loba oloeun maksud teh. Heeh, bungkusan aya aing ngalaguan. Molona oloeunana. Itu sarua urang geus haseumnya yang udut euy. Aduh beneran. Beneran aing gua. Aing mana wa? si aing rarudet si aing dicarekan wae ku dong aing rayo. Geus bos kenal pot wae gitu nyerocos. Bangor beneran di nyawa bangor. Ya, Lieur aing. buka udut wa, aya udut euy. Ku aing teu pararoga duit pugugenan boro-boro keur meuli udut. Menta lagi kasih mah. Tah heuh, kasih mah menta gedeung lah. Gedeung Udut aing minta jeung meuli duit. kopi. Heeh, Jung. Atuh aing minta duit ka mah aing nya. Lila nya. Lila, daguan di dieu. Daguan. Heeh. Minta duit mah yang jajan mah. Dasar tuh udah kurang anjingnya mintaan we duit lah ayo aing maneh. Hayo we jajan atuh sia teh budak teh lieur pan kolot teh ya. 5.000 pisan sih pelit pisan. Kamandi atuh mah. Naon kurang kene wae. Astagfirullah tuh tingali. Budak kecil mah kabina-bina. Kutang ge nepikeun kalepet. Tuh bos duitna dibawaan we. Ya. Ampun sih mau nih kulit sebaya tuh lah emak Ceu sing sabar komo bieu. Teh haji mata semaya hutang pisan yang sedek gede bebel. Pisan sih buat itu. Heeh. Iya. aya lumayan ya mata tuh marasa kieu ya Belikan ku wajung. Beli cai, beli es, jeung beli rokok. Heeh. es jeung rokok Rokok jeung es tilu batang. daguan dewe atuh daguan Aduh, bagus sih, Wak. aya ku goblok-goblok teh nya ieu teh barudak teh ongkoh minta udud ti aing minta es ti aing duitnya teh duit nu aing terus nu meuli teh aing dewe ku goblok ge bagong. A few minutes later. Tah, ada. Alah ya Bener euy nya. Aing. Udud, Bro. Ya, Bro. Dipincuk esna euy. Untuk ya. Diewangnya tah ieu sedotan. Mana udut nu urang? Yo, Mana minta?
Kita nurang jewak. Ya sulotanana. Tok sing jongjon heula nya, urang aya perlu heula nya. Kemarana? Perlu heula, urang mah aya transaksi nya. Hah? Tok sing jongjon. Jelema teh tas ngaharakan naon der merenta duit ya aing ditinggalkeun di dieu. Kayak burung ka bae meureun sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sanes teteh haji. Ya. Duslona mana? Aya. Oh, si gede bobel mah teu balik. Terbalik. Ti kamari ge. Ya tuh bade transaksina di mana? Transaksi naon dia? Apa si Duslo teh ngagadekeun sawah? Si gede bobel eueuh nu ngagadekeun sawah eueuh. Aya geus nginjem duit ka saya Sabaraha nginjem duitna? 150.000. Geus ku teh haji digantian ayeuna keneh. Eueuh nu ngagadekeun sawah eueuh. Ya. Ngalian ieu si Duslo. Teu ningalian teh. Teteh haji. Ah, mohon teu ningalian teh haji, teu ningalian. Si gede bobel ka mana we yakieukan balik ke teh. Teangan hese pisan. Kau, Kak. Aing mah jeung mamane tadi. Kita meuli sate. Ya, naik kalebak sekalian duitna cenah. Ai indung aing. Ajung, balik lah. Ai maneh di mana wae ti isuk cedur karek balik sia teh. Aya mak pasti kebon ulin. Mak sia teh ka kolot mah haji. Adi nita kasih bojes meuli sate make duit urang. Gantian mak. Bet mama tuh pernah nita meuli sate kasih bojes. Duh aing ieu mah katipu kieu carana mah. Bojes alah. Aing sia nu katipu mah aing yeuh mak maneh. Kagade-gadekeun sawah ka batur.